Sampurasun Barai Cakra. Sebelum dongengnya dimulai, jangan lupa subscribe, tekan tombol lonceng, terus ditunggu juga nih like dan komen ya. Baraya Cakra, parantos waktosna 80,5 FM Radio Cakra, midangkeun dongeng Sunda Dora-Dori. Simkuring sapara kanca ngahaturkeun wilujeng ngadangukeun. Aduh lakon tanpa anu berat oke. Malah berat coy bakal bongnya. Nah kira-kira na eta siawuk ge bakal mampu itu ngalakukeun dua rupa lakon tan anu teh tapa beurang jeung peuting. Salila 40 poe amoy. Dewek jeung rada mang oke yang ada kacelangan kawas itu mah ya. Ya benar gitu mah kebo. Nah bakal kuatkeun kira-kirana si Hawuk ngalakukeun opat olah tapa anu sakitu beratna. Kade ulah tepikeun ka gagal ye. Si Hawuk kudu bisa ngawasa eta ilmu dan yang panglebur sukma. Kaayaan si Hawuk pasti bakal kuatin ngalakonan tapak kalong jeung tapak kungkum. Sabab manehna geus ngawasa ilmu lintang panumbaling jagat. Ngajadikeun kakuatan daya tahan badana teh mampu ngalaksanakeun naon rupa anu kudu dilakukeun ku manehna. Sakumaha anu aya dina catatan rahasia ilmu dan yang panglebur sukma. Amal. Ya syukur we. Ari kitu mah Mbah Kebong. Terus kira-kira eta si Hawuk bisa ngawasa sapiuna eta ilmu teh. Nah, sabaraha bulan, sabaraha taun. Aman. Lain naon dewek mah. Hayangnya we. Cikan sabaraha lila kira-kira waktuna si Hawuk bisa ngawasa eta ilmu teh. Aman. Nya lah. Sabaraha lila dari waktuna eta si Hawuk ngawasa kekuatan ilmu dan yang panglebur sukma teh. Ya mudah-mudahan mah ngan saukur sabulan 2 bulan geus bisa dikawasa eta ilmu. Lainna naon geus sabar ya hayang geura nyaksian si Hawuk balas dendam ka Sinang Bule. Geus merenan Sinang Bule terus merenan si Rawing jeung sakabeh kulawargana. Anu matak sabaraha lila deui waktuna Mbah Kebong. Genyaan sabaraha lila mah dewek kitu bisa masikeun euy. Kangaranan ngayakinkeun kakuatan ilmu anu hebat tangtu we teu bisa gampang kitu wae di baraka sargun. Ngan di mana engke sakunu aya dina catatan rahasia eta ilmu. Kabehanana geus bisa dilaksanakeun ku si Hawuk. Engke kari tinggal diuji we. Nah geus manjing sapinuna eta kakuatan ilmu atawa acan. Anu matak bisa diburu-buru. Urang mah kali ngabandungan we.
ngan dewek boga keyakinan si Hawuk bisa dipastikan bakal bisa ngawasa sapinuhna kakuatan ilmu dan yang panglebur sukma. Amoy. Ngomong sesuatu gitu mah. Ari dewek mah panglah hayang geura ningali si Hawuk bisa ngawasa ilmu teh. Kebong. Terus ukur hayang nyaksian sidang boleh dipodaran ku si Hawuk. Amoy. Kitu deui si Lawing jeung sakabeh kulawargana. Tapi anu diharapkeun ku dewek mah si Hawuk bisa ngagantikeun kadudukan Ki Warangkas. Amoy. Pimpin paguron lintang jagat. Sarta ngawasa deui dunya kajawaraan. Amoy. Eta anu diharapkeun ku urang mah lain kitu sargun euy. Ai. Lolos kitu pangarsa. Ke tadi cek Mbah Kebong geus nyarita ka si Hawuk yakin bakal mampu ngawasa sapinuhna kakuatan ilmu Dangyang Panglebur Sukma. Pun kitu mah bakal bisa dipastikan si Hawuk bakal mampu ngagantikeun Ki Warangkas anu jadi bapana. Bisa ngawasa dunia kajawaraan. Sarta sakieu pilemburan bakal aya dina pangaruh jeung kakawasanana si Hawuk. Cikan kira-kirana kumaha jeung Mbah Kebong ye? Kangaranan si Hawuk geus bisa ngawasa sapinuhna kakuatan ilmu Dangyang Panglebur Sukma. Mangka dewek bisa masikeun sakumaha anu dicaritakeun ku Baraka jeung Ilaing. Eta bakal jadi kanyataan teh euy. Sabab ku kakuatan eta ilmu rek saha jago atawa jawara anu bakal mampu nalingan ka si Hawuk. Dalah entong boroning jago jeung jawara muntah mah aya di kieuna anu disebut dewa. Bisa dipastikeun euy moal mampu nalingan kakuatan jeung kamampuan si Hawuk. Kuring percaya kana eta caitan Mbah Kebong. Jadi mun kitu mah urang kalinga bandungan jeung nunggu waktu we mun kieu mah nya. Anu jelas labangsana engke si Hawuk makalangan sapertina waktu anu katukang-tukang. Kuring anu bakal maturan si Hawuk. Kumaha sanes kitu bangsa? Amal. Bener kieu sargun euy. Bisa ngomong sering ngelingan euy. Rek sadi anu maturan si Hawuk. Mangsana makalangan ali lain selain sargun euy. Amoy. Engke mah urang bisa balik deui ka paguron lintang jaga sargun euy. Ari geus jelas jeung cineuk ieu mah. Jadi tenang karebekna oge. Oi. Tenang Kebong euy. Jagoan sedang boleh. Moalila deui si lain bakal modal ku si Hawuk. Amoy. Sakumaha hebatna ilmu silat si lain. Kangaranan ngalawanan si Hawuk anu ngagunakeun kakuatan ilmu Dangyang Panglebur Sukma. Si lain bakal mejrel ajal binasa alias modal ku si Hawuk. Amoy. Amoy. Kangaranan si Hawuk geus ngawasa sapinuhna kakuatan ilmu Dangyang Panglebur Sukma mah bakal jadi kenyataan sakabeh anu diharapkeun ku urang. Anu matak urang tungguan we kepikeun ka anggeusna si Hawuk ngayakinkeun eta ilmu. Ya bener. Kudu sabar nungguan ieu mah Mbah Kebong ieu. Kudu sabar sagala rupa oge. Ngan mun sargun jeung pangarsa Ki Hambaraka mineng datang ka dieu tong dianggap bakal ngaganggu ka si Hawuk nya.
Anu penting lama dina waktu engke diuji teh sargunjeng ti guru hayang nyaksian. Amoy. Anya bener eta cerita si Sargun teh. Mbah Kebong euy. Dewek teh hayang nyaksian dina waktu langke si Hawuk diuji. Pikeun ngayakinkan geus anggeus atawa acana si Hawuk ngayakinkeun ilmu dang yang pangleuweusuk mah. Ali kahayang mah sakali nguji oge geus lulus si Hawuk teh. Amoy. Paling kuna naon ngarasa gancangna we bisa balas dendam ka Silang Bule si goblok. Jeung numpur ludeskeun si Lawing jeung kulawargana. Amoy. Sanggeusna ngarasa cukup menang katerangan ti Mbah Rangkebong ngeunaan kayaan si Jagal Hawuk. Harita Ki Hambaraka jeung Guntara terus pamitan pikeun mulang. Sedengkeun di tempat sejen nyata dibabakan paning teliman harita Sirawing jeung Saraswati keur ngabagiakeun kadatangan Nang Bule jeung Ayu Manganti katut manggali. Dina mangsana macang krama cacarita harita Nang Bule jeung Ayu Manganti kitu deui manggali jadi nyaritakeun ngeunaan rupa-rupa kajadian anu geus kaalaman. Sanggeusna nyaritakeun rupa-rupa kajadian anu geus kaalaman, harita kayaan Sirawing jeung Saraswati bangun anu henteu kageteun sigana teh. Harita Sirawing anu cumarita. Kaincu Agi Nang Bule ya. Kabanan memang kudu bisa narima karena itu rupa-rupa kejadian. Ada ulang mah panan. Darma ngalakonan di wangsana rumingkang di bawah nangai. Jadi ka Ayu jeung Manggali teu kudu ngarasa kaget. Mun dina nyorang lalampanana Nang Bule panggih jeung rupa-rupa coba. Apana ni eta teh mah rupa ujian keur diri hidup Nang. Anu penting mah Incu Aki sing tetep jejem panceg napak dina jalan anu bener. Tekad jeung ucap sarta lampah ulah rek papalimpang. Kitu tah Ayu Manggali, Ayu Manganti nuteup ka Sirawing balik terus nyarita. Nah rupi anu disaurikeun ku Amarawing ku abdi kahartos ama. Namun salaku anu jadi indung kadang-kadang abdi sok kaeunteupan ku perasaan salampang ama. Margi sanaos pun anak salami ieu ngalakukeun kahadian kasasama. Tetep aya we anu nganggap musuh kapun anak geuningan. Kumaha cenah Manggali? Ahai. Ya memang begitu Jang Lawing. Jangankan Nyimas Ayu sebagai indungnya. Dalah Manggali juga menjadikan menggaduhan rasa keselampangan ini teh dengan keselamatan daripada apa itunya putunya Jang Lawing. Sebab setelah tewasnya Ki Warangkas tetap saja masih akan ada ancaman dari orang-orang yang ingin membalas dendam. Seperti yang tadi sudah diobrolkan. Ti ayeuna kaharup mah teu kudu ngarasa salempang sagarupa. Apanan dina ieu kahirupan urang kawengku ku alam papasangan. Setiap aya nu resep tangtu bakal aya nu ngewa. Sok sanajan urang teu nganggap musuh, tapi keur anu ngewa mah apanan. Heuh, ditu we nganggap musuh ka urang. Anu penting keur Incu Aki mah sing tetep pageuh dina sikep jeung pamadegan pikeun tulung tinulungan ka sasama. Eta hartina nyieun kahadean ka sasama. Ya. Apanan cek Aki oge apanan. Eling-eling mangka eling rumingkang di pawenangan. Dharma wawayangan bae.
raga daya pangawasa anak kasasarnya lampah nafsu nu mata kaluhung badan anu katampuhan. Jadi murugulna nafsu anu dicontohan ku tindak lakuna ki warang kasih bakal kapetik betina ka ala buahna ku dirina sorangan. Apanan moal aya kanyacaan anu kaleuwihan atau anu ngaleuwihan tina perbuatan hatina anu bakal ngaganjar jeung ngahukuman teh lintang ti amal perbuatan anu bakal jadi hakim dirina. Kabanyanan badan kitu bener Saraswati. Si Rawi ngaret ka Saraswati nu direret tulis ke lisan. Memang leles kitu Kang Rawi. Anu jelas ari keur ambu mah percaya sapinuhna ka incu ambu. Moal tapikeun kasalah lampah dina mangsana makalangan di dunya kajawaraan. Hidup moal tapikeun ka kudu kababaku sakaba-kaba. Anu jelas ambu henteu weleh ngadoakeun sangkan anu jadi incu. Salawasna pinarangan jeung kasalamatan kitu tah Nang. Nang bule ngabagikeun paneutupna. Kasirawing jeung Saraswati betus nyarita. Nu disaurikeun ku ambu sareng Aki kahartos. Kalayan katampi ku abi nganuhunkeun kana perhatosan ti saira duaan utamina mah ka Aki Rawing ki anu sering ngabantos ka diri abi. Dina waktos abdi mayunan kaayaan anu nuju bingung dina mangsana ngayunan musuh ki. Ari ngeunaan masalah eta mah apana salakun jadi Aki. Oh, jang bakal nyaah kan jadi incuna na. Kitu nanti apanan Aki oge ngabela sotenan lantaran nu jadi incu napak dina lampah anu bener. Ngan dina ieu kasempatan Aki ayeuna rek kamejaan kanu jadi incu ieu. Ngeunaan kakuatan puncak anu manjing dina diri hidup. Eta kakuatan puncak teh bisa digunakeun mun dina mangsana hidup aya dina kaayaan muncakna amarahna. Bener teu? Mohon laras kitu Aki. Jantan kumaha maksud Aki teh kitu? Coba jelaskan ke abi ki. Dengekeun atuh. Amoy. Apanan eta kaayaan teh lila-lila mah bakal jadi kalemahan keur diri hidup Nang. Pikeun lawan anu geus nyahueun kana eta kalemahan bisa ngagunakeun cara sangkan hidup teu nepikeun ka muncak amarahna. Upamana wae ku cara tipu daya. Jadi cek Aki mah hidup dia kudu bisa ngalatih diri. Kumaha carana pikeun ngadalikeun eta kakuatan puncak kitu. Sangkan teu gumantung kana kaayaan kudu kahudang muncak heula amarah. Bisa digunakeun ana eta kakuatan puncak awanan eta ge anu kudu diperhatikeun ku hidup Nang. Nang bule ngahulang sakedeung. Nutrep antep ka Akina betus nyarita. Memang laras eta anu disaurikeun ku Aki Rawing teh da. Abdi ge kadang-kadang bingung ki. Kunaon tiasa sapertos kitu. Jantan nu dimaksud ku Aki abdi teh kedah ngalatih diri teh mohon kumaha carana eta teh ki. Abdi kedah ngalatih diri teh. Ayu manganti jeung manggali pada milumairan caritaan. Ayu manganti anu leuwih ti heula nyaita ditujukeun ka si Rawing. Sakumaha nu disaurkeun ku Amarawing. Nah teu langkung sae upami dibantos we atuh ku saira ama. Mohon supados pun anaknya tiasa ngadalikeun eta kakuatan puncak teh ya ama. Alah. Kumaha manggali? Ya, manggali juga menjadikan menggaduhan pemikiran
yang sama ieu teh jang rawingnya. Ya kumaha gitu. Apanan tidak lebih baik untuk agar supaya putu jang rawing dapat mengendalikan kekuatan puncaknya, ya harus diupayakan agar supaya dibantu dengan demikian, maka putu jang rawing menjadikan terima beres lah. Maaf dikata nih kalau salah bicara nih jang rawing. Saraswati imut ngararet kasih rawing anu jadi salakina meritus kedalisan. Langkung saya dijelaskan ngeunaan sagarupina anu aya hubunganna sareng incu urang nang bule supados kahartos ku sadayana Kang Rawing. Oh gitu. Apanan ari aki ngabantu secara langsung mah moal bisa nang. Tetep kudu dilatih ku sorangan. Anu bisa diupayakeun ku aki mah rek ngabejaan ngeunaan carana ngalatih diri. Pikeun ngadalikeun eta kakuatan puncak. Anu matak da beuting urang we paduduaan. Ku aki bakal dibejaan ngeunaan cara ngalatih diri teh. Apanan teh saukur kitu nah. Ngeunaan kakuatan hawa panas anu kaluar tina sakujur badan. Hidup teh kudu jadi perhatian ang. Numawi abdi ge teu kahartos ki kunaon kayaan abdi berjanten ngalaman kayaan anu aneh kitu ki. Apanan kieu nang? Kakuatan panarajang kiwarangkas anu tumiba ka diri hidup dina jero badan hidup bantrok jeung kakuatan puncak anu manjing ka diri hidup. Bantrokan eta kakuatan teh ngajadikeun dina jero badan jadi nyidem eta kakuatan hawa panas teh nah. Apanan eta kakuatan hawa panas teh bakal kaluar mun diri hidup kaeunteupan ku perasaan sedih. Malah teu saukur perasaan sedih wungkul. Kemun hidup geus rumaja terus kaeunteupan ku perasaan suka jeung kacinta. Komo geus manjing dewasa mah. Lajeun kahudang pangaruh birahi. Tah eta kakuatan hawa panas dina sagujur badan teh bakal kaluar kitu nang bule jeung anu sejena ting harulang semu anu bingung ngadengen caitaan ti si Rawing. Tapi jadi kaharti aya nama kunang bule jeung anu sejena. Naon sababna dina jero badanna jadi nyidem kakuatan hawa panas. Anu bisa kaluar mangsa kaenteupan ku perasaan sedih saperti tina waktu anu katukang ayo manganti ngarangkunang bule bari ceurik kumbar ka sedih. Ngajadikeun nang bule ge jadi kaenteupan ku perasaan sedih. Saraswati ngabagikeun panentepna ka nang bule jeung ayu manganti katut manggali. Celila Saraswati kedadilisan. Ambu bisa ngarti mun hidup ngarasa bingung nah. Kitu deui ayu manganti manggali. Sabab eta kakuatan hawa panas teh tangtu we bakal jadi gangguan keur incu amu. Dina mangsana ngalaju laku dina ieu kahirupan. Da puguh normal kanganan geus lumaxa rek mangkat rumaja mah. Anu kaeunteupan ku perasaan asih jeung kasuka ka wanoja. Badamu ge sarua bingung ieu teh. Kedah kumaha ngungkulanana eta kayaan Kang Rawing? Ngeunaan masalah eta mah apanan ge oge bakal kasampeun ku hidupna. Geus dina waktuna mah sajalan jeung waktu anu lumaku. Tangtu hidup oge bakal kapanggih. Naon padikana atawa keur pamangkalna panangkalna apana nu penting mah teu penting ya hidup wayahna tong wakasare jeung aki heula we paduaan nya. Kumaha nang? Mohon mangga aki abdi mah nyiringan we lah kumaha saena aki.
syukur atuh ari kitu manang. Apanan isukan ge hidup mah jeung manggali kudu mulang deui ka kampung kahuripan. Sedengkeun ayu manganti mah wayahna we tetep di dieu ngabaturan si Amu. Apanan ngarahaya batur ngobrol sarua awewe. Kumaha bisa kahati jeung katarima kira-kirana ku ayu manganti sanajan dina hate eutik mah kurang panuju. Sabab kudu papisah jeung anu jadi anak. Tapi ayu manganti ge ngarti si Rawing moal samata-mata nyarita kitu lamun teu boga maksud jeung tujuan anu hade. Ayu manganti netep ka si Rawing baritus nyarita. Nu disaurkeun ku ama Rawing ka hartos. Abdi moal bade baha lah. Muhun bade ngarencangan Ibu Saraswati we di dieu. Syukur. Syukur we ari ayu bisa ngarti jeung dari makana caritaan ama mah. Saterusna kaintu aki deui ye. Nang. Hapanan mangka dina mangsana poe isukan lumampah. Mohon kumaha kitu ki? Kudu tetep ngamalkeun kahadian ka sasama. Omat ye. Henteu boleh tulung tinulungan dibarengan ku kawaspadaan. Sok sanajan ki warangkas geus aya di kieuna, tapi tetep masih kena loba anu nganggap musuh ka dari hidup tenang. Anu boga karep hayang balaskan nyeri atawa balas dendam. Loba deui obrolan anu sajena dina waktu harita. Manjing wanci peuting anu sajen mah geus salare tibra. Sedengkeun nang boleh jeung si Rawing mah masih keneh galuntreng paguna manduaan di hareupeun imah. Nang boleh jeung si Rawing meh henteu ngarejep sare da peuting harita mah. Dina poe isukna wanci isuk-isuk keneh nang boleh jeung manggali dijajabkeun ku paneutupna si Rawing jeung Saraswati katut ayu manganti harita ini pikeun lumampah mulang ka kampung kahuripan. Caturkeun di tempat sejen harita Niang si pedang langit pendekar wanita Tiongkok tapi ka kampung kahuripan pikeun ngalaksanakeun tugasna ti Tuan Milem jeung Nyai Kintamani. Lantaran canyaho sacara pasti ngeunaan imahna pupuh eta lembur anu bakal didatangan. Harita Ciniang si pedang langit terus nanyakeun ka salah saurang lalaki kolot warga eta lembur anu kabeneran keur ngajanteng di buruan imahna. Haya, saya mau tanya rumah pemimpin dusun di sini. Nama ini dusun kampung kahuripan kan? Sekarang ganti aja pakai kata we. Biar dimengerti. Hanya coba kasih keterangan sama Owe, siapa itu pemimpin dusun ini, ha? Ya betul. Geningan enci nanyakeun puguh ilmu sagarupa. Bogoh nyetari puguh ilmu sebenarnya mah. Anu ngaran Jaka Sinang linggeus sila ini can aya datang deui ka dieu nyeta. Jadi sementara mah diwakilan sama si Banceng Wulung. Orangnya teh tinggi, besar, badigul, tangih gul. Haya, we tidak akan masalahkan orangnya. Sekarang tunjukkan saja gimana itu rumahnya pemimpin dusun kampung Kauliwa. We mau datang ke situ. Jadi inti teh minta dituluhkeun ka imahna. Nah, ada kepentingan naon kitu enci? Make jeung rek ka imahna pupuh ilmu sagarupa sih.
Haiya. Kamu jangan banyak omong. Ya. Jangan bikin Uwe kesal. Ya. Jangan main-main sama Uwe. Uwe ini pendekar wanita si pedang langit. Mengerti tuh, ha? Ningali kayaan Sin Ciang si pedang lain dinamake baju dina wanda jawara wanita sarta dina tonggong nang adaplok pedang malah sikap jeung cai tandes harita anu ditanya terus nuduhkeun kalabah imahna pupu lembur kampung kauripan sedengkeun di tempat sejen harita nang bule jeung manggali dina mangsana lumampah rek mulang ka kampung kahuripan harita geus jauh ninggalkeun babakan paning teliman keur ngambah ka salah sahiji pilemburan anu katelah Kampung Cikadu. Geus kitu we diparengkeunana harita nang bule jeung manggali jadi pasarandog jeung sambada si Baliung Ampuh Jawara Banjar jago kapercayana Tuan Willem. Lantaran boga anggapan nang boleh jeung manggali teh warga eta lembur harita sambada si Baliung Ampuh terus ngeureunkeun anu keur lempang baik terus tumanya up berenala euy dewek rek nanyakeun ka ilaing anu pasina oge warga lemurnya ayeuna dewek rek nanyakeun ka ilaing duaan di mana imahna pupuy lemur euy nang bule anu leuwih teu ngajawab. Duka tuh teterang Kang. Da abdi mah sanes urang dieu. Manggali anu merhatikeun kasambada anu pangawakan cangkung gede jeung keker. Make baju dina wanda jawara geus bisa nebak. Eta jalma teh lain jalma biasa tapi jago ngora. Bisa katingali dina sikap jeung caitanana. Saudara menjadikan harap tenang dulu ya. Menanyakan perihal rumahnya pupuh ini lemur. Jelas saya dan ini alo saya tidak akan tahu karena memang bukan warga pengesi ini lemur. Ilaing duaan cukup barohong sia. Dewek sambada ye si Baliung Ampuh Jawara ti Banjar. Menang tugas cidulungan dewek Tuan Willem jeung Nyai Kintamani anu aya di Pakuron Lintang Jagat kudu ngadatangan ka Pupuh Lembur. Nyaeta Pupuh Lembur ieu Kampung Cikadu anu matak tuduhkeun ayeuna ka dewek. Di mana imana Pupuh Lembur? Montong coba-coba ngabohong sia ka dewek mah. Nang bule jeung manggali jadi karagetin oge ngadengen caitaan sambada anu ngalaksanakeun tugas di Tuan Willem jeung Nyai Kintamani anu geus aya di Paguron Lintang Jagat. Manggali juga boga pamikiran hayang ngorek katelengan ti eta jago ngora anu nelah sambada. Sedengkeun nang bule harita neuteup ka sambada si Baliung Ampuh baik geus nyalita. Abdi duaan teh ngabohong Kang. Abdi mah leres swear. Memang leres sanes warga ieu lemur Kang. Manya abdi atuh kedah ngarang. Abdi mah saujratna we saseorang dieu. Janten Kang Sambada lepat upami kagungan anggapan abdi duaan warga ieu lemur Kang. Iya. Cek dewek ke montong ngabarohong sia goblok. Si laing duaan jelas warga ieu lemur sia. Nanti lanan aduh saudara Sambada jangan langsung menyerongot begitu menjadikan masalah gampang untuk menuduhkan rumah Pupuh Lembur. Yang jelas saya ini menjadikan tertarik dengan saudara Sambada. Tertarik naon sia? Dangukeun heula. Seorang jago ngora yang membogaan perawakan gagah dan kekar seperti ini, malah wajahnya juga tampan dan tidak sombong. Nah, sebelum menjelaskan di mana rumahnya Pupuh ini lemur,
akan menjadikan lebih baik apabila saudara yang gagah perkasa ini menjelaskan dahulu maksud dan tujuan untuk memanggihan pupuh ini lemur. Mau apa gerangan? Nah, begitu dah saudara Sambada yang gagah, yang kasep, yang pemberani ini. Sambada si Baliung Ampuh Jawara Banjar dipuji ku Manggali jadi rebeh yang irungna. Ngarasa suka hatena, manehna teh sadar keur dikorek kateranganana ku Manggali. Sambada terus nyarita di barung jeung seuri. Dewek salah seorang jago kapercayaan Tuan Willem nu ayeuna babarengan jeung Nyi Kintamani euy. Ngagantikeun kadudukan Ki Warangkas anu geus eueuh di kieuna. Maksud jeung tujuan dewek ngalaksanakeun tugas penting anu kudu ditepikeun ka Pupuy Lemur. Ya menjadikan hebat juga saudara Sambada. Sebagai jago kepercayaan mendapatkan tugas dari Tuan Willem dan Nyai Kintamani. Akan tetapi menjadikan penasaran juga ini teh. Tugas penting apa gerangan itu? Saudara Sambada yang gagah, yang kasep, yang tidak ada cawadenan ini. Ku dewek dijawab euy, geunah kana hatena euy. Dewek dikudu negaskeun ka Pupuy Lemur. Sok salian Ki Warangkas geus eueuh di kieuna kudu tetep tunduk patuh kana paguron lintang jagat anu ayeuna dipimpin ku Tuan Willem jeung Nyi Kintamani. Jadi cinek nama ulah coba-coba ngabangkang mun teu hayang dibinasa. Malah Tuan Willem jeung Nyi Kintamani bakal nyusun di kakuatan barisan anu tadina barisan Warangkas Jaya diganti jadi barisan Willem Kintamani. Barisan Willem Kintamani di Jaya. Eta anu bakal dijelaskeun ku dewek ka Pupuy Lemur teh. Nang bule teu loba carita. Sabab ngartieun Manggali anu haritakeun ngorek kacarangan ti Sambada si Baliung Ampuh Jawara Banjar. Manggali harita ngadada kuram kireum lantaran